Ya Kang, kudupukna Kang. Keur nyai be wios. Wios Kang, kanggo akang wae nu penting akang sehat. Tidak mana semangat kan? Mata nih mata nih gue pak. Mata nih gue pak. Nyai mah aneh Kang, melak paria pahit bae Kang. Gampang nih ayam tong pait mah. Non si gula nya teh wan tangkalna. Oh, udah kopi. Astagfirullahaladzim. Nah nih Mang. Kita yang rongsok nih ku bos cebong. Oh, nya Mang. Dak wan tita tadi tuh rongsokna tuh. Saya ya Mang. Di kilo atuh Kang. Ada kilo kana sok. Tah wadahan mah tadi. Ulah bari hitut ngilona geura. Tah di wadahan ieu deui heula. Teh heula tukang mipil. Baraha? 4 kilo Kang. Lamenya. 4. Tengah kilo. Aing gerdosna kagok deui sakieu. Kumangilona ieu geus diborong ieu malah. Rese. Sabaraha jadi? Aduh, orang teu apa ya biasanya sakilo sabaraha Kang? Ieu biasana 150.000 dia sakieu ieu lamun diborong ku si cebong. Aduh, mal-mal teuing Kang. Manya sakieu 150.000. Yang satu lah mending kana ngajual ka batur Kang. Heeh lah atuh antep. Ya Kang, ulah sok kitu nyi. Urang ngakora usaha menyarek bangkar deui bae geus bayar ku urang nya. Sabaraha tadi? 150. Iya tuh Kang. Nyata gitu. Ini. Alhamdulillah. Tuh, sekieu Di wadahan agak kadinya. Cung. Jaga tahan lah tak. Cung. Ayo benang pulang anting bae tita tadi cenah nyeunkeun kopi tadi kan ngagugu bae. Hayo bae ngomong bae teu katempo pamajikan ngurusan pagawean di imah. Lain nyieun sorangan capek ngurusan imah teh Kang. Punten. Mangga, Ariga, Gatot Kaca, Arisa, Salu Ambon, Aribon, Bonteng Asak, Arisa, Sakit Perut, Arirut, Rujak Asem, Arisem, Sempal Sempil, Aripil, Film Rame, Arime. Meja Makan. Ayo. Ayo Kang, asakan. Kang, Nyai pamit ke warungnya. Arek balanja bubutuh dapur sabulanan. Jom. Ayo Kang. Ayo. Kang, Nah ini nya. nempo dompetnya itu Kang. Artinya, tinggalan di kamar. Oh. Kang. Kaning aya duitan deh. Sana duitnya kan nih. 500.000 Kang. Lah, ke batu neangan deui. Iya, ayo 200 jom. Ek mangkat mah. Oh, Masih sakit tuh, Len? nuhun Kangnya. Heeh, jom. mata nih. Mata nih gue pak. Abong-abong boga salaki kebluk. Dititati kamari nalian sapum nih teu didenge nih alabatan ngomong jeung tunggul. Dari sakieu patut ke meni digarap sor. Halo. Manawi aya kaperyogian naon Kang? Biasa akang lamun miwarang. Biasa Kang, bade miwarang naon ka Nyai? Punten pang nyandakeun gelas. Oh, mohon Kang. Mangga Kang gelasna Kang. Biasa miwarang deui. Biasa Kang. Punten pang nyarakeun sendok. Mangga Kang.
Nyanggakeun sendokna Kang. Atur nuhun. Tiasa miwarang deui. Tiasa kacida Kang, manawi bade miwarang naon deui? Punten pangnyandakeun termos. Mohon Kang. Mangga termosna Kang. Nyanggakeun. Tiasa miwarang sakali deui. Mangga Kang. Nyuhunkeun kopi sareng gulana. Ngomong be hayang kopi gitu. Kalau meni capek bolak-balik. Ya. Nyen sorangan. Kesel bolak-balik. Nye, akang mulang mau babaturan gawe. Cek Nyai ge ari mau babaturan, ngomong heula ka Nyai. Ami Nyai bisa ganti baju, bisa dangdan heula. Mana Kang babaturan anak? Oh, wah nye. Oh, berarti selama iya Nyai dangdan teh keur baturnya lain keur salaki. Kang, Nyai teh dangdan nutupan kekurangan Akang. Jadi, lamun Nyai geulis cek batur teh, Akang bisa ngurus pamajikan. Cina tuh sing bijaksana jadi pamajikan. Itu kandungan ngejo-ngejo acan. Madang yang melewat kalau udengeuna. Nyeri Kang. Mata. Mata nih gue. Nyeri teu? Naon tuh? Nyeri Kang. Ente nye. Yuk. Gimana tuh? Kang, hayang duit. Keur naon di? Itu Bu RT ngajakan ngojay Kang. Ngarah kumaha di? Ngarah langsing. Dah, paus ngojay terus ya geuning teh sing langsing. Ada poho balikin beli buah. Yang naon Kang? Keur ngabersihkeun beungeut, ngarah mulus. Lah, monyet unggal poe murak buah oge, anggar we beungeut na monyet. Asa balarau baju nyi. Piraku Kang da anyarnya seuh. Keur ambegan geura. Mata. Kahayang ari keur teu boga duit mah tong hayang gering, Kang. Dah, tanggal kieu geuning. Sadin hayang gering nyi, da teu hayang gering dagen. Yah, unggal peuting, alasan ronda balik subuh. Lah, geuring dijieun sorangan eta mah. Hari ronda teh hari balik teh subuh. Nembal bae, lah tah ngompres sorangan. Mata. Mata nih gue. Lah aya bae asirek barang asakan ogenan tah mani. Kumaha ieu ngaluarkeun anak? Kumaha di nya? Iya ya Kang, hese Kang. Ieu mah kudu kabengkelkeun. Keureut heula ieu. Tuluy diculan ieu, tuluy dilaskeun deui. Kudu kabengkel ieu mah. Oh, jangan tukang bawa ke bengkel Kang. Duitna atuh. Oh, 100 ge mah himeureun. keur balanja iya Kang. Nah, daripada hese masak. Oh, jangan tuh. Ya, Naon Kang? ya geus. Nya. Ya, Di mana Kang alasna Kang? ku eta. Geuning teu cirinya euy mah rapih. Bedu, nyong itu mah tukang las senior. Siga nu urutna bae langsung. Heeh Kang. Jeung udah masak? Ya Kang. Mata.
Mata nih Gup. Nye, ya tinggal di dia nye. Wah, akang geuning loba duit na. Nya tuh. Duit di mana, Kang? Awal mah sok loba tanya. Buka proyek akang. Nggak selalu loba tanya. Ya cuang dibagi nya. Ya, Kang. Nyai 100, akang 100. Heeh. Nyai 100, akang 100. Mata. Nyai 100, akang 100. Nyai Mata nih 100, Gup. akang 100. Terus akang rek dangdang motor ke si Jagur bodoh.